tahu sok minang ka Bandung sanajan manusia ngalamun salaku umur kahayang patema-tema karat hanteu beureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapa saperti anu karanapan kuwa kiwari lain ago ku payung butuh tua teh ucu tadi nama kula warga UATS tuning di pikahorma malahan jadi tuladan ngaden kabeh lamun pangih jeung UATS teh oleh rengku tapi kiwari eta teh tinggal waasna loba tatangga-tatangga ua anu ngajaruhan malahan aya wae anu pinah mung saampar jeung ua gara-gara kelakuan sidawala teu ucu liribarakan sapariuk kacak-cakan teh beurit jadi geuleuh kabeh kabarerang ua geuleuh ucu sidawala jadi tekaopan tepayaan gitu gampang kasinggung malahan bejana masuk ngamuk introspeksi diri salaku kolot ucu boa meureun dewek salila jadi bapak teh can bisa nentoan anu hade keur budakna sabab cek sepuh kapungkur wong tua damel manjalan orangnya orang aya udah bilang parman gitu non moal ngan meureunan parman gitu non apa orang kan terus da burung kalung bodoh gelo dewek teh masih kolot urang talek we naon hayang sidawala iya gerak ma kakang semua kadieu mah gelis bojo bapak balik kayak gini kaulah teman-teman kaulah kakang semua kumaha udah kurang kakang semua urang talek we ayeuna mama naon kahayang sidawala kageningan saya kurang mangalingi timalan kaulamu ya kasih cepot ke di gitu cu ya dari mayahan adi seberapa tahun dihukumnya boga adi ngerakeun ngelunturkeun wibawa komaran jadi kolot aing ngangkrang wani ngalawan kalau jadi lanceuk lu lamun tapi nuko kasabaran mah aing geus riweuh deui jeung sidawala teuing adi aing jadi kieu kunaon da sidawala mah terang ngeleng tapi naha adi aing jadi kieu ampun aing cuma kepihatur bapak diterima ya kamana sidawala buka coba juga kamana apa kumaha wae urang dia pak sok dieu cuma kepihatur mah diterima anak ngarak maos tadi mana sidawala buka mah jadi mangaleos ka pamare ngajar teh yang diisi na jero pakai AC Pak
baja kumaha ayeuna urang ieu geus era abdi mah ku tatangga apa tatangga ngajareuhan ayeuna gara-gara sidawala malahan teh kidul mah ditonggoheun nginep bantuan kebon sapu anu kebon jagung nih pinah bapak transmigrasi mung sampar jeung urang gara-gara sidawala da eta kebon jagung na karecep dengan si acak-acak usaha sidawala dulu itu tekop ayah hayam beak usaha sidawala dulu itu tekop ayah entong beak usaha sidawala tekop ayah enog beak usaha wabi teman Lapar. tapi sikap kehilangan sidawala sok bayangkeun bapak sidawala lanang lingling kau sia manu teling nini diberi saha sidawala rek naon majar teh sira kulit teh sangker di istrika sok bayangkeun bapak lamun newak hayam bapak newak hayam teh beheungna cekak kuih-kuih gitu tah tiga kolekser pejageun deui atuh hayam teh mabok motor tetangga dikempesan kabeh antena TV di tetangga dibalik-balikeun riweuh anu pak anu riweuh naon popoyan batu dihili-hilikeun mana aki-aki make lejing angkat kalapa di kelas tulu dipelitur tulu dihormat sok bayangkeun ku bapak gero sidawat kadieu cek aya gitu dan cek teh wae kadieu geroan sidawat geroan tanya hulang sih teh Sieun. halo wey sesentak wae bisa truk we blak Oh. blak Oi. naon teuing Eueuh. di mana sih Eueuh. ieu di kolong Kena ong. kenapa sih di kolong kerenengan receh coba pak dia bapak tidak ke kolong tuh pak kak bapak tidak ke kolong emangnya bapak tentong nah tentong kan ciat lagi sudah bala sumun me bapak amek kadija salaresna dawala teh tadi ngadangukeun obrolan ieu bengah ieu dawala pala ditalek ku Semar margi memang ieu dawala teh hayang ditanya ku Semar Badalaya waktu na aing balaka ieu poe ieu kadija Semah kahonyo panjenengan buya tuh kok bapak ibu buaya buya lain buaya diterima aja atau tekantun ka pangarsa umi diterima aja kunaon udah kecil salah ya kain terima aja kain terima hari ngabohong teh ulah kemana karep sih teh ya sih teh didinya lamun ngabohong ulah kemana karep sih teh nimukeun fitnah ka batu naon sih ngajarkeun heueuh naon sih deui ya sageo-geo lagi aing di mana tak kalapa di kelas Oh, kanyawan. dan yang mikir makanya dipelitur segala lupa dihormat dan jangan gelo bina-bina teh makanya ngahilih-hilikeun popoyan batu silik siang gitu mah. Naon situ petunjuk anu jalan jeung naon gitu. Naon.
tuh pak aduh ngambek deh pak peda harapan kolot tidinya rek sama kain sok Sok. gede ngeus dewasa eueur hayangnya hoyeuna naon si teh popolot tuh si teh aing jadi siap leuh beda-beda teuing didinya moal disebut lancet ka mun eueuh adi tuh pak udah pak ngejang geus jang hargaan dewek ya tuh mantu pak make jeung kalapa di hapelas sokok si teh Terus kuduna. beda-beda teuing jadi naon ini syarat lu gitu sih jadi gelo sahang gelo didinya ya lu gelo didinya ya ngejang Cagol. nges Gol. Jerik. Tangeong. beda teuing teh kalau teh ke make kabelan teh ngejang ngejang Carekan Bapak. nges urusan ini lagi bapak gue ya dicacang juga can pangih jeung jati diri tapi lamun geus pangih jeung jati diri pasti bakal seuri dina salubar nah ieu bahasa teh aya patula jeung patalina jeung kajadian silain tadi henteu oge silain teh ayeuna keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya ngeri ibarat orayan di Baluli datang oranyaan di Tenggelam rumasa rumaos nah dewek marek mempermasalahkeun kalakuan si lain anu geus katukang bisi kena ku paribasa nu borok di rorojok ngan dewek meureunana kudu apa da burung palung bodo gelo dewek teh bapak si lain sanajan can bisa nyugemakeun kanu jadi anak oge mohon pak sabab hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab tak dewek teh meureun kudu apa da si lain teh anak dewek dari henteu oke kasalahan si lain teh nyangkut ka dewek tak dewek kudu apa si lain teh naha jadi kieu lamun aya kahayang pek nyarita ka dewek anu kadada nu kaduga ku dewek dilaksanakeun lamun henteu mah hampura da kaayaan dewek saperti kieu sok pek pelak nyarita naon ja naon si deula cicing tuh udah kieu begitu wae ka ieu cicing jang sae paralun anu kasuhun hampura geus teu ninggali luka pamri sate acana sidawala balata sidawala nyukeun naon kukupu sate acana sidawala raskeun obrolan dawala bade nyukeun heula dihapunkeun ka bapa tina sangarupa kalepatan di simabdi mugia bapa teh sangahapunten margi pangeran parantos nyaurkeun dina katerangan pangeran warga hampura eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana nada dihapunten kalepatan di simabdi bapa nanti sanajan silaing teh dipenta dewek geus jadi lautan hampura di hampura dihapunten jang mereka dewek cicing can urusan cerangan di dinya atur nuhun pak sok naon sae mah salaresna ieu waktu anu ditunggu-tunggu teh kapungkur di antosan ti baheula di anti-anti ti bihari terus abdi teh hoyong ditaros ku bapa abdi teh
Panayena sae mah abdi bade palaka naon sidawala jadi kieu sabenerna abdi kaya unek-unek ka bapa aya unek-unek sumohon unek-unek naon ya dewek ku masalah sanes nani ieu kajadian teh upami telepatna ratusan juta tahun kapengker ribuan tahun kapengker punten Pak ribuan tahun anu kapengker zaman dinosaurus cicing cenah oge cicing sada cicing potongan tengkan wae cicing kain bareuleuh kabeh ribuan tahun kapengker abdi teh ieu teh naon teh dina mangsa bapa abdi aka cepot jeung si gareng kapungkur leuleungan emak mata can aya apuk-apukan nguling ka tepi suring anya terang ka padesaan dulu tah bapa teh kantos sasauran ka abdi abdi teh teu naraoskeun ngan bapa eta balaka naon teh ya inget keneh abdi maparinga tangkal hanapeun tangkal alpukat duit poe Rebo wekasan jam 10 beurang dina mangsa pecat sawah bapak kantos sasauran ka abdi duka naon eta mah motivasi bapak ngan kantos ka abdi kieu jang hampura cenah ayeuna di bawah sangsara ku dewe saur bapak kapungkur di bawah sangsara balangsa ku dewe cenah si lain teh ke marina waktuna ku bapak kerek dibere buruh di buruhan cinta pak buruh naon dari bapak jangan cenah bapak kerek buruhan maneh dalamun si lain hayang akal teh cenah sabenerna mah dewek teh lain urang dunya ja tapi tuluy ngacekeng teh ari bapak urang mana dewek teh cenah lain urang dunya dewek teh urang sawarga malahan cenah sawarga manilokakeun bapak tah tidinya dugi ka ayeuna tanajan gede kang abdi nah bener eta bapak teh urang sawarga nah sawarga teh nu bapak tong ditanya tong di wubut teuing geula tong dengek teuing mah sawarga nu manehna bea sing nganyu curhat cicing cenah cicing nya urang sawarga meureun make baju koko mun bulikir jeung naon boga kopea bener tapi teh meneruskeun lah geus bapak teh urang sawarga kan kumaha punten Pak Pak pertanyaan si lain semohon palaka wae mah panganjangakeun ka kasmar bener ya nu diomongkeun ku dewek baheula nepi ka ayeuna teh bener dewek teh lain urang dunya dewek teh urang sawarga sawarga teh nu dewek sawarga nu manehna ieu mah dendek cicing ganting ku aing teh jadi sawarga teh nu bapak nu dewek sawarga teh dewek teh di sawarga teh boga dulur opat dewek teh opat bersaudara anu kahiji ngaranna teh Sang Hyang Rancasan tos maot teu kudu apa maot mah beusi simbolkeun fitnah tapi nu kadua dewek nu kadua teh dewek nyaeta dewek teh baheula mah di sawarga teh ngaran dewek teh Sang Hyang Ismaya wadah mereka mah harus Ismaya aya cepot cicing lupa nu katilu emang si lain nyata Sang Hyang Antaga si Togog lupa nu kaopat si bungsu Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru kadewek teh nyin kasalahan di sawarga diturunkeun da dewek teh meunang tugas di dunya jeung adi dewek si Togog jeung Mang si lain tah
Jadi jelas sawarga teh baheula teh dewek ngan dewek ditugaskeun di dieu. Dititipkeun ka di dewek Sang Hyang Manikmaya Patra Guru. Jadi Raja Triloka. Ari Raja Triloka teh ngarajaan tilu alam. Triloka teh tilu alam heuh. Naon wae hiji alam sawarga, alam Mayapada, kadua alam Madyapada, alam Kajinan, katilu alam Marcapada anu ticingan ku urang ayeuna, alam dunya. Lain teh di bawah pimpinan Otipati manusia. Oh jadi ieu teh alam dunya teh di bawah pimpinan Mang Otipati heuh. Tah, upami kitu carana upami leres ieu alam dunya dipimpin ku Mang Otipati, naon? Widian Sidawalar kanyat ka sawarga. Dulu itu Kaget. silain ka sawarga mohon. Nyahoan goblok ka sawarga sih. Beda-beda teuing sih teh ka daya geling. Anu bahasa di Ciomas teh Pak. Ciomas kan nonton ya. Kan berbesula sih teh. Jauh-jauh di Cidahu teh ka kanan ini. Mampir. Jadi si lain teh pada kasawarga Ya. akan sawarga nu Bapak Nuhun. Artis Dawala Nonton lebih mana teh? doktor Kalau itu deui ujung. sanajan si lain Jauh. anak dewek secara biologis algamualnya. tapi kade si lain Entah. ini kan sawarga Pelaparan aya teh. aturan Tempat kieu nalga moal. teu sagawaya jelema asup ka sawarga keuna Sore ge aya di Bandung pan dongga. Urangnya nontonnya di situ. Dari itu orang waktu aya Jauh, aturanna sanajan si lain anak dewek baik, tetep ulin si sa. lain lamun teu cocok jeung para dewa diusir di bawah motor terbalik ke sarek. diusir Di mana gitu, dewe Cuk? di memberi keukeuh Hah? Di mana? Tercaket kan. keukeuh adalah haun siap siap ini Kulon teh itu nopan aya. aing merah Oh alun-alun. merah no bapak dari nekahan kita ku aing Memang Orang mau di jauh, kemana mana bapak ada, mah pribadi hoyong penak jeung ieu Komtipati jagat mata sekolah ongko brakna. alar SMP kelas 3. Oh, kelas 3. aing Itu dipit nanti aya kamari karek 40 poin. sambil Orang mah 2 tahun. abdi mah wanyeuna bapak abdi mah pribadi kayak itu 2 tahun. kontol Ke Indo. Oh majikan. yang goblok ke politik teh Tinggal. udah beda teuing kita mah geuning hayang ka sawarga ka cewek gebang jeung ayu Nama kamari. yang naon itu Jalan duglenya. bubur cewek Hah? gebang Jalan heuh dugle. Cibubur. Gugur. Bar orang. Dua. ayeuna si lain ka sawarga marilah akan dipertahankeun samontong ka sawarga Anu tadi mau orang kira dugle. nya Mohon. bade di singareupan Orang dua. sia Lain. dewa teh kararagah dewa teh sarana 13 naon sia Sorokot Jawa di goblok Guguran belah mana? Di puncak. hayang latih konyol ka sawarga Mobil. gablek naon sabakal ka sawarga oh jadi bapak teh hariwang leuwih ti hariwang lain melang heuh upami bapak melang tenang pak tenang naon Itu sukan. abdi mah kieu pikeun Nah, pikeun bidang re. bakal naon sila bawa ka sawarga heeh Insya Allah. punten pak naon Masih sakit bangbai. teh abdi mah Kamu nalodok. naon punten pisan banyak Karena meludan sukana leus mingguna. ayana kakang semar punaon kakang semar dawala naon mani dawala Benang ka orang karang kemudian nonton. Nonton. Sana anu di lapangan. Sampai ke Randusari nonton. Orang karang desa karang kamu. Bapak Ke tahun hareup benang ka mana. kumaha Gila pak kene. jang dewek leles wadul Cik, abdi udah. teh apa itu drama supaya si dawala dipikirkan ku abdi moal Di mana? Parkir. hanya nyaho itu ke Di ujung. Ujung sekolah. kalau anu nyawer ini nyaho Mau coba. leles jang Jalan di tengah. Caket sih. Kene kan dia. Kene pacar boleh loba. rek jang karunya jang itu alah apa lagi nyaho lah trik ima trik sangkan si dawala dipikirkan ku abdi moal hudang budayut leles dewek jang jang dek ulah
teuing kayaknya begituan segala lupa goblok ilmu di mana sudah malah. Sok cing coba. Kayaknya goblok ilmu gitu puasa Ramadan dia kada tamat. Mudah-mudahan teuing. Tarawas Pak. Tarawas saja. Damang Bapak Uluh. Ayana yang mulai nyaho lah sebenarnya luar biasa geblek ilmu di mana sia-sia jadi kieu kayaknya nyaho kain ayo kain mau bener mah sia boga ilmu kitu sok sararea ayeun Lulus. bener itu sok ayo nyaho dan nyaho sih di senewara Ribut. dari tak sok leuleskeun aing leuleskeun sok Sok ribut. bener yang leuleus sok punten kakak naon leuleus uluh Bum. aing leulus tewala karasa dong pakai jeung drama saya lupa sok kumaha geus kieu Udang. kumaha karasa geus kieu ampun tewala aing jageurkeun tonton dijageurkeun teh si goblok kahina wae kain teh sia leuleus karasa leuleus tewala ngadari luhur damang kakak uluh astagfirullahaladzim dewala luar biasa si aing dewala ampun Gusti yang telas goblok yang dileleuskeun ku aing bok Sok cobaan. nya teh katuh aing nu leuleus bok kabeh Gusti nu agung Penghapusan geus dewala luar biasa dewala adi aing Aya kahaya. sangka kumaha Kak Sok. masih lainnya jang kitu Sok. ngan omah teh da bae ulah dibabawa ya mau apa bebeja heula si lain kadunungan da si lain teh warga negara anu ngabogaan kewajiban si lain pikeun bebeja kadunungan kalurah KRW KRT lamun benereg si lain ka sawarga iya ka sawarga bener bapak teh urang sawarga da bala teh yakin abdi mah kagara inget bapak teh urang sawarga pan baheula bapak kungsi ning ka widadari anu pirang teh ning naonan ngomong sih teh Ribut. nanaonan sih teh pada teh kasih jeung widadari anu pirang teh nanaonan sih teh teh bener Kakang Semar nah bener teuing kumaha bener Kakang Semar teh bohong tah kita mah jeung nu pirang mah setan teh nya hadap Indonesia sih teh beda-beda teuing leuh udah dari tinik di bujana teh mah Lulus. yang didangukeun mah eta teh bener jangan sadinya tuh cek aing oge jadi emangnya goblok beda-beda teuing tuh jadi suasana teh tingunaheun Hai. tolong dianggap nya masih cepat main nah tolong ya siap beda teuing jadi Indonesia baeur ka aing beda teuing tong jang ku masih lain aja bebeja ka mereka ayo mah nah sudah datang Semar tersep anu ditini udah ngeteuing atuh kumaha ayo mah teuing Biasa. Nawala mah doakeun kumaha
Udah cing selamat. Amin mak. Cepot. Amin mak. Adok karut Adok karut nontonnya. Terang pemayu we. Cep. Masakan kolot teh. Akang Semar. Akang Semar. Alif. Allahu Akbar. Salam naon Kakang Semar we kieu. Dua lain. Pemain ge surat ditanya. Dua. Kawala luar biasa ada wala. Ada akam ada niru ka warga. Ya iya dong. Pasti dong. Aing hanya peuteina sawarga teh bijana ngeunah. Allah. Naon di sawarga mah peuteina ngeunah lho. Amis Gitu. tahu. Lain kalau kumaha mun urang teh bebeja ka RT heuh. Kumaha RT ngamak kumaha? Lamun RT ngamak ka si lain disate ku aing. Lu bener. Lamun lurah ku aing di tuah ku aing dituman. Lamun RW nyarek mah ulah RW ku aing nyarek ku aing ditonyok tuman. Macem-macem ka aing. Dodek. Kumaha lamun juragan Yudhistira Raja Amarta nyarek aing nu ngabelan sia tenang. Asal syarat teh hiji naon? Ilmu lulus mentung dikaingkeun deui. Ilmu lulus. Iya tenang da wala. Aku akan mendukungmu da wala. Asik. Tenang, aing bakal jadi tim sukses maneh. Asa warga aing bakal bebela ka sia. Saha halangan sia aing kaheutna. Waduh. Mohon aing. Tenang, Bapak si lain ngamak aing nu ngabukna. Bukan Bapak aing sarua jeung Bapak Siam. Oh bener. Heeh. Piring parupusan gelas pepes. Piring kebubuk. Iya, udah pulang kasih cemburuan gitu. Aduh, izin dulu saya.